Ih. Heh, kunaon ieu teh? Ambek-ambekan wae. Mentita tadi ngan naon-naon dialung-alungkeun teu pararuguh. Yeuh, ceuk dawuhan Gusti oge. Jelema anu tahan sabar nandakeun bijaksana. Sabalikna nu gede ambek mah nandakeun kacida bodona. Matak ulah sok ambek-ambekan. Iya teh. Tuh geuning pan kapanggih. Matak dek nuhunnya dek matak oge. Nya barudak ulah sok ambek-ambekan. Ari leungitna naon teh? Teangan heula di kamar tuh, kamar pabalatak. Ih, seuri we ari geus kapanggih mah atohnya. Nuhunnya dek. Nuhun. Barudak ari di imah teh ulah sok ambek-ambekan. Komo di luar mahnya ulah sok ambek-ambekan wae. Nah naon teh upami aya nu ical kedah dipilarian sing taliti nya barudak. Dah barudak engke deui mah tepang deui sareng Nini Oce dina acara caki urang tepang deui sareng ulah sareng nu ambek-ambekannya. Tah, sakitu heulanya barudak. Gusti ngaberkahan. Dadah atuh. Dadah.